pokoknya lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Dilekeun geus mulai memanas. Iran sugana aya sieun teh. Kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Janganpun manusia, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja. Pas Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara degelut nyebutkeun sieun, memek ku musuh bapana heula paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Kalau ganas sia. Jadi di ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah taruh, bebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh pas kitu. Iran geus siap nyen nuklir nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa Amerika ge bakal mantap. Sugan ieu kira-kira siap perang. Deukeut baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mata ku ari geus mulai deui Amerika. Cek Iran teh siap bae luncur-luncurkeun ujian.